Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Masya Allah. Diawali engke kuloba perjudian, permabokan jeung perzinahan. Engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese. Kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang ku ari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Dikontrakan jauh ti indung bapak, cacak aya di hareupeun indung bapakna. Nu ditalingakeun si hadesya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapakna. Iman kurang. Duit kurang deui. Jang mayarkeun kontrakan, atuh pan nangkarak. Nah, kumaha deui? Kenapa pan nangkarak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan cenah teh. Enggak bagus gitu, kececes beres-beres. Eta ya kececesan segala. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye. Ditimbang beratan ka mana? Mulai urang ngurucut cai mata. Gusti. Tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul, nyawa ditarohkeun jang ka Allah. Terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh. Di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan. Urang lamun zalah ka Kudus, masyaallah jana mapan balik teh dicacag. Nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna? Kudus. Tuh siapa jarah bete nyaho ngaran. Ayo kiaina poho buku aing ge. Tuh. Eta pan nama perang, Sunan Kudus mah perang, balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakaol bapan potong ieu na ge. Nuku urang di zarahan. Eta saja persoal di Kudus teh Kudus, masyaallah balik nyawa. Batur menyawa taruhana pakai liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge rabe nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban. Ayo orang babarengan nelanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge rezeki mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bedi kesek-kesekeun. Tah, hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu. Manganu sekian meter, manganu sekian meter, manganu sekian geus aya sabaraha eta? Aya 20-an mah. Bejakeun ka manganu lain teu butuh kitu nya. Dieu mah deuk ku Pak Haji bae kabeh. Sapira 500 meter. Lah, sabaraha kebon 500 meter. Geus tuh jual ke buat tetangga habak beres. Oh, bener lagi Haji. Dasar pelit-pelit bae. Tangeunaheun urang ngadengena. Bejakeun, gas. Dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu sameter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu. Oh, maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh. Nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu. Ieu mah henteu Pak. Ayo heula ke kurang aing. Kurangna sameter eta nu dimaksud ku aing. Aduh, ya udah. Sugih dur-dur pet tuh kos gimana? Ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu. Maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing? Ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh.
ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pang pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun tek naon cak Jibril ulah bomong berat pantat tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah loh nu penting salamet bae sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya Rabbi. Bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang leketeh kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge ta babaturan tasbih teh nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana Aduh, baca sholawat lah mumpung orang hirup komo nunggus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta atuh tah geus jore cek eta teh jadi itu lagi main cimplong melulu nya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante ente ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula macana ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok gajer rewel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq sibuk ya sa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kelekep kunaon kredit cek gitu
Lewat ketikwari orang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah jang supaya orang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi, yakni yaumul kiamah al haqu, timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun, urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang. Tah ke dajjal lah turun, wah kaunggal negaranya mah hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing pangeran ayo. Jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakarak kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal, dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia, naon bae dicekel jadi dunia. Nu hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku hari bang kredit engke mah hayang naon sia? Mio. Puh, mio datang. Dek. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza. Berem, Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya. Los cokot ku sia tuh hartop. Teu leumpang akina rusak. Atuh geus bacem. Hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok. Eta lah nomor kahiji dajjal. Nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa. Ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae. Sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai wah diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal. Kakarak. Begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab. Sangaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun anta dajjal anta Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta Mahdi kakarak. Wah ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieulah ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah ieu ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan si hade juri ge mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah gara raga
muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis dajal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Diudang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya, Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh eta tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai bahala kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maut maot. Ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar, hewan di dahar, suagua rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah. Ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae. Ieu binatang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia. Seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat pae. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat.
didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ke hiji daerah nyada ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyalaga di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh maka manehanna ngadenge suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Ku ari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia di ketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi. Urang mah lantaran urang mah sapira urang. Atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Teh, da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama letikan tihimar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis. Nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir sia ge da tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus geus hayang ces beres percis kos kotok bae geus ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh
geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomong na jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dok atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong gitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti eta masyaallah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe nu mantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu mantak nya lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu mantak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke namun terus dikendalikan ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke diserang si Cenglu tuh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo siap mangkaning juga tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae kapan binasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakarang ngaranna boga nasa anu ditangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu
Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagan. Sementara pemerintahan orang kuahe. Kiai nu aya di ditu kuahe 4 kali. Nggak kumaha deui atuh. Lain teh diperjuangkeun jak geus kiayana. Ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika, hasil dicokotan dan lain sebagainya. Orang dibangun kadeuleu geus lemahna di orang, asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris. Kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Hayu sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang ge nu handal nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Deuk kumaha henteu bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon. Sakar kulon? Baduy jeung baduy, padahal mah baduy teh horeng eta siloka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna. Siloka kolot eta mah. Ya atuh perang jeung baduy mah lah, sabira baduy. Nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah baduy. Terus kau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu ke bakal orang diperangan. Waduh baduy usahawan orang Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba. Urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jauh pencet jauh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang geus teu make. Wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae. Sanajan nila tobat tutup pintu sigotaka. Oh tobat-tobatan hari itu. Nisat. Masya Allah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu.
ahada hadhil asya nu tadi diceritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang kitu mah terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal imbang muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan mu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh. Waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang ku ari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hadesya reuneuh bae komo jauh ti indung bapakna iman kurang duit kurang deh jang malayarkeun kontrakan atuh pan nangkarak kumaha deh kenapa pan nangkarak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakena teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala Masya Allah nah iyalah caritaan ku parkures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dara deukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamat geus aya matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fi dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese jasa aya cenah kulah teu boga kiai benar sia leungit can meuli deui laon pandaman henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantah kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeuketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia diberi tempat sebagai penghargaan deket dak anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal diberi tempat di neraka sakitu jangan nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyira wa nadhira hiji ngabubungah sorga dua nadhirun nyingseunaan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyira wa nadhira atuh kiai na ge kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyira wa nadhira dudukeun di jalan surga ieu di jalan neraka ieu golkar ieu ulah sambarangan
babagi tugas Kyai tugasna corong Al-Quran, pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika, kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik, sarua bae udah hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu, teu kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun palese badun kulun palese, teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah, corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia. Delakan ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem nanaonan gara-gara jadi corong. Golgar si Amerika deui bah. Atuh nuhun teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh gatuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahida wa mubasysyira wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya, aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek, nomor kaopat naum molor. Sakitu gua perhatikan coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nama. Kadituna aya idkhul zakar. Bisa we teh ibu lulusan. Nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhul zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Itu kalau zakar tangga bebeskeun panakol tongprong ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba atuh jak kitu ti dituna kitu tuh kitu bae. Cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah. Apa ikut cenah? Aduh, masya Allah. Emang orang Jawa mah pikaserian baik. Pikaserian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja, dia anu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ke istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gideg bae dia teh dihareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur atuh. Iki cenah. Opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya. Dasar teu nyakola, orang NU teh teu nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ke pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos gitu ta. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah,
hiji dahar, dua nginum. Hartina to'am teh kadaharan imimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiman, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter. Teu ngeunah nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jimaah geus moal kebal deui. Komo duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deket jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida as-shaumu syahran ala wa idzan furida as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kedua na hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalanna. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdara salasina yauman, di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Arab, hai Arab, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe.
seueuh 30 poe. Ya Adam irfa, hei Adam tangga tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah nu bantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ge ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga eta Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil katarang abah ye. Katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu, innallaha ta'ala khalaqal aqla, sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal, akal madep, fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu akal mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana, cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia ne urang ieu aya akalana. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun akalan. Akalan teh geus kitu ngaranna. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya randang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu kuari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen? Falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh. Ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuaget bae. Ngabuaget.
kita bahasa hebat tangga baget geus pohara jasa tangga baget jadi gak baget batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae Masya Allah semoga lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu kadieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan aja iyalah nafsu ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu sahanjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi lah nafsu Namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana sanjen saha kaula kakarak pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha pinaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaula hamba Gusti Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia tah kitulah memantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang na lebonteng suri geus ngalirik we ya nafsu tah aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya na tuh tarawih na ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana tuh di masjid itu ieu urang ka ditu lah di dieu mah 23 sapae neangan nu 13 neangan nu 11 barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah nafsu gara-gara bonteng suri tah ya karim masyaallah termasuk lain masalah eta bae di jojo teh naon jojo di jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana de bengkak gede
eta teh pan ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut dilempengkeun peredaran darahna diluruskeun atawa dibawa ka dokter melalui medis ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat napang Jojo Ki Umar lantaran nya nama make menyem-menyem teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua aduh di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Quran maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang teu kudu dilawan tapi nu jelas memang pohara Syekh Abdul Qadir ajalan nuku urang erek dihawalan ieu nyana teh ngarasa capek mun lempang ngarasa capek mun ibadah padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep kabina-bina teu kunyana teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu antak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mun dibawa ka rawa kidang waduh Ieu masalah soal Jojo, soal bohewel. Nu kuduna dibawa ka tukang urut tapi henteu. Nu kuduna dibawa ka medis tapi henteu. Eta teh tadi nyaritakeun soal Pang Jojo nya kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih. Mun abdi ka leuweung leumpang teh capek, mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek. Nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun. Emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur. Atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang bae di luhur. Coba urang naik ke Gunung Karang. Dua balik bae ujianna. Atuh pan Kangjeng Nabi manggal poe 3 poe sakali, ke saminggu sakali. Terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek. Atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang. Plek 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 tuturkeun ku urang. Coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung, ujianna datang ke tengah bage. Mad tunggu mad. Teu kuat. Teu gage nganggang teng 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 tek tek.
Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir dongeng ka Gusti, unjukan Gusti asaku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuan Syekh Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa, Bismillahi ala rukbi hatta taqwa, Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Bentak Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa, Bismillahi ala rukbi hatta taqwa, Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang. Jangan Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi. Eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk. Teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal ambon teu kudu. Datang diuk teh. Ieu mah uduk 2 piring. Kopi, rokok. Modalna ngaji teh gede. Bebeja ka pamajikan aing moal ngaji teh gede modal. Tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumahaya cucukan da bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah henteu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang pujianana manjur tak kuduna kos kitu ilmu mata ada ngetak manjur guys teu kudu direkam-rekam di HP wah ku ada di kita saurang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera, nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir. Di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir. Terima kasih orang mana sih atunya waing gitu. Eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh teh keur carita ngajotos mengan ngajotos mah bere kowe moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i emang kumaha kitu cek Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan. Delekeun ku urang. Delekeun bae geus. Delekeun ke nyana indit. Mun nyana teh indit urang nu indit. Salam. Masya Allah. Eta babacaan tadi Tuan Syekh Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna, ngan teu sambarangan. Eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal. Jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja. Eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan. Supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ka Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik
balik horenganan Abah Doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan Abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mama datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash kayak murni Avanza mah datang sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kuncina kudu ditanyakeun ka Tuan Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa santri teu bisa der bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah der bae ku greget-greget nah aya santri urang Banten ngadu didinya begitu bola kujana disepak ngableduk pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui kujana waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kana aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu Bang aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang parenti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku gak coba ge pejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus katae-kana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tah eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karena ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak ti mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama mah lagi sekurang tembak seri kurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun. Ongko dikaluarkeun di teangan deui kunyana. Eta tah Osama bin Laden boga ilmuna ti mana? Ti Kangjeng Nabi. Mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasupkeun ka botol. Masya Allah di zaman Soekarno. Diasupkeun ka botol pan jelema asup ka botol. Tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol. Waduh. Jene di jero botol teh kumaha ngalawanna
aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol. Soekarno eta emang teu dibantai, emang teu ditembak, emang teu dianiaya ku Belanda. Beuh, luar biasa. Can waktuna maot mah teu bae. Seret di kuma nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula. Mantep urang nuturkeunana. Nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun urang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng yang babaturan lempang ti peuting. Aju kresek-krek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia. Jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek eno da asana ieu juri cager ieu asa urang lumpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu katau teu ngomong deui berebat teh heula atuh acak-acak tuh. Neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit kuari kos kara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh. Golkar aisalian Golkar suara baik termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna mah gampang tah di buku ge loba tapi tapana nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu beratna. Daya Ki Zaid kajojo Ki Umar atau bohewel kemudian menurut cak adat mun tegegeraan ditambahan bakal maut ai praktek bener-bener maut walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal mautkeun pamata kulantaran diantep haju maut Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paehan Ki Umar teh masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakatha fi muntajian kamun basitin pamakatha fi muntajian hatta halaka. Ki Zaid gelut adu omong jeung Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna di handapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang teh sadengkul doang caingna sadengkul doang jeung empangna ge lah teu pati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang gitu gadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu gadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kaluhur pae ngambul kaluhur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang
tapi Ki Zaid dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan. Kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae. Walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon teu kareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutonyian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati ai praktek barang kebal saja mata walewi hatta halaka bungkiang pae tak Ki Zaid teh tak kumaha teh hukumna nu kitu pahadarun kasia-sia tamat teu aya kisos henteu ka Ki Umar diat ge henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutuh hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas kanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah kita saling doakan mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku begitu pula aku mantep karena yang memisahkan adalah mungkin suratan di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin aduh sekian kasihmu Sarwiti Cikupa berarti Ki Zaid teh berarti putus cinta pusing nya teh emang tadi nage merenang nyana teh apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ieu geus kitu bae aya prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun tama Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tama Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid kacai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran dideuleu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede
atawa diri itu di pintu air rusok itu naon karang-karana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot dibalangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay na teh dua masalah mungkin baik karena teu bisa atau bisa ngan aya gangguan angin ngojay mah ngojay tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay Ilam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojay Naima Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya umat balas pati kisos Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit leungeunna di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay hese lantaran dibaringkus paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar insyaallah awazaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojayna lantarannya nama aya keturunan Bugis urang Bugis bapan Masya Allah di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai wallahu alam tah urang Bugis kumaha meureun urang lamun deuk ka Lampung meh ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh perebut duit ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah nah iya konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu orang Bugis eta ngojay mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojay teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojay atuh boro-boro ngojay mah boro-boro ngojay setruk mah leumpang dihara rese lumpuh atau setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojay tapi teu daek ngojay teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojay kisos dibalangkeun bisa ngojay ngan dibaringkus kisos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka laut sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojayna lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojay teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanan sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojay lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu ambit berarti ieu termasuk kana sibhu ambit diat 100 onta Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojay nama ngan begitu ngojay berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi deangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi kumaha lamun bisa ngojay ngan nyana teu ngojay Zaid jago jasa ngojayna dibalangkeun ka laut
tapi nanya teu daekeun ngojay wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.